Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jiad Kang Haji bagian ka-14. Ieu judulna nyaeta Tengah Peuting Kakuburan. Ieu Jiad Kang Haji teh yasana Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Satacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalos ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kita pangintanya pamirsa sanes kalebat dongeng naon pengalaman aheng di sana pamirsa dina ieu teh kisah nyata panginten. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pukul 11 peting, hujan anu ngecrek ti sore keneh teh karek raat tapi langit masih keneh angkeb. Hideung meredong kawantu bulan masih keneh kahalangan mega. Lamun seug bulan geus nembongan deui mah meureun moal poek teuing. Lantaran hujan geus raat Pak Haji turun tina mobil maksudna rek ka kuburan. Henteu poho manehna ge ngajak baturna da inditna teh henteu sorangan kawantu dibaturan ku tiluan. Orok kaya sanggeus tepi ka kuburan mah anu tiluan teh kalah silih surungkeun. Tiluanana arembungan turun tina mobil lantaran sarieun. Naon anu dipikasieun ku Pak Haji geus kajudi. Sahanteuna ari kudu ka kuburan tengah peuting mah piraku teu kokompodan, piraku henteu ting sariak bulu punduk. Rek naon cenah Pak Haji teh peuting-peuting ka kuburan? Pak Haji boga kawawuhan ngaranna padarga lain ngaran sabenerna salila hirupna padarga teh kawas anu sarakah mak bari ngumbar nafsuna bisa jadi lantaran aya kasempetan anu kumanehna dimangpaatkeun teu puguh dimangpaatkeun pikeun ngalajur nafsu anu dimaksud boga kasempetan teh lantaran padarga nyekel kalungguhan jadi tukang nartibkeun awewe bangor jeung para germona. Manehna apal pisan aya sabaraha ratus urang jumlah awewe bangor anu ditalingakeunana jeung aya sabaraha puluh urang jumlah germona kabeh aya dina kakawasaan padarga. Kulantaran pagaweanana larsub ka tempat maksiat ka tempat teu uni beri sakapeung kudu idak lihar di dinya piraku eta kasempetan hade teh kumanehna teu dimangpaatkeun. Saban poe teh ngan kitu jeung kitu we ti hiji germo ka germo sejena deui ti tempat nu ieu ka tempat nu itu dipapai. Lamun saban poe idak lihar di tukang peuyeum piraku teu kungsi ngasaan peuyeum piraku mun teu sebeuh ku peuyeum. Anu amis, anu kareueut, anu haseum jeung anu ngucrak oge piraku teu apal. Mun aya peuyeum anyar keneh piraku deui teu hayang ngasaan. Padarga ge kitu kabeh peuyeum teh dicoba diasaan ti saurang sahuap ti tiluan ge geus 3 huap. Mun ti 100 tukang peuyeum padarga kudu ngasaan 100 rupa peuyeum. Komo deui mun aya nu anyar anu katenjona wuwuh matak uruy piraku teu kumetap. Lebih nati kitu lain wae ngan semet ngasaan peuyeum da tukang dagang nage diperes lain diperesangkan kaluar caina maksudna sok dipentaan duit piraku padarga teu hunang hening kawantu peuyeum menang duit menang. Hirup nyanding nu kitu piraku henteu lamokot dosa tapi padarga teu eling-eling teu hayang ninggalkeun kalakuanana anu papalimpang jeung ajaran agama. Kana jero lelembutanana taya cahaya nu nyaangan taya geter-geter rasa anu hayang ngarobah kalakuanana.
Dirina poekeun kasimbutan pepedut perbawa godaan setan, tepi ka padarga liler teu sadar saha jeung naon ari dirina jeung rek kamana jaga mulang. Nya naon atuh anu rek dibawa ka alam akhir lamun seug lain amal kahadean. Satemena mungkuhing hirup teh kudu bari pepelakan sampeureun jaga di akhir. Naon nu rek dipanen jaga mun salira hirup di alam dunya henteu meula kahadean. Padarga masih terus ngeberungan teu hawa nafsuna dina ngudag kasenangan mungguhing pikeun lalaki nu bodas nu hideung santen nu begang nu lintuh nu jangkung nu pendek nu bersih jeung nu barusuh nu langsing jeung nu bebeng persis langseng nu mulus jeung nu meles nu cureleuk jeung nu persis caruluk kabeh ge dituang. Auzubillahi min dalik. Istighfar atuh anjeun teh darga. Hiji mangsa padarga disuguhan tuangan anu haneut keneh tuangan anu pohara raosna leker alias nohnit. Keur ngalima dahar padarga dipundut ku nu rahayu mulih ka jati mulang ka asal. Titis tulis bagja diri dihin pinasti anyar pinanggih raga papisah jeung nyawa mangkaning can sempet kukumbah babarasih can sempet tumang prakanu kagungan pikeun nebus dosa-dosana. Mungguhing ukuran syariat mah bisa jadi sabab maotna teh nyasat nuju tuang, maksud teh nuju aya dina patuangan, sedangkeun nu didahar ngeunah so teh ceuk ukuran nafsu. Piraku teu wirang piraku teu hina sabab maotna padarga teh keur nyanding nu kitu tur di tempat nu kitu. Harita teh kira-kira pukul 5 sore. Nah, atuh kira-kira pukul 8 peuting. Padarga masih keneh kabejakeun ngadatangan salah saurang germo ngaranna Ibu Maduka. Tangtu Ibu Maduka mah can nyahoon yen padarga maot inyana can menang beja ka eta germo. Padarga keukeuh maksa nginjem duit 200.000 perak. Golosor weh dibere. Sarua jeung 2 juta meureun da harita teh dina taun 70-an zaman sagala murah keneh. Sanggeus padarga dikubur manehna masih keneh kabejakeun sok nembongan nyiliwuri alias marakayangan. Sakunu didatangan kabeh ge eueuh nu teu dumadakan pias bari ngadegdeg bakat ku sieun piraku teu sieun apanan geus nyaho yen padarga teh geus maot. Ari nu didatanganana teh anggar kawawuhanana nyaeta para germo anu biasa langganan padarga keur hirup keneh leuheung basa ngan semet nepungan semet nganjang da ieu mah kitu teh we titik-titik ngadon nambul daging atah. Kapamajikanana ge kungsi datang atuh seeusi imah eueuh nu teu sieunun jaba kudu nandangan wiwirang sabab kudu ngadenge omongan tetangga. Waktu nepungan pamajikanana padarga wuwuh pikawatireun beungeutna genteul sakujur awakna gareuneuk getih wubungan alah batan bangsat hayam anu pada neunggeulan pada ngagebugan. Nenjo warugana anu wuwuh pikawatireun anak pamajikanana ngan bati cruk-crek bari teu weleh ngadua lantaran geus kajudi anu mata kaayaan salakina jiga kitu ge meureun balukar dosa-dosana. Bari nandangan kanyeri tina paromana katangen yen padarga teh jiga anu bener-bener ngarasa kaduhung bisa jadi kaduhung ku kalakuanana anu salila hirupna ngan ngalajur nafsu estuning tunggul dirarud catang dirumpak. Sedangkan ka anakna anu lalaki padarga nyarita anu maksudna sangka nepungan Haji Ahmad Cepi. Ceuk padarga ka anakna, "Kasaha deui minta tulung kajaba ka Kang Haji?" "Oh mat tepungan Kang Haji," ceuk padarga ka anakna anu lalaki. "Bejakeun ayeuna keneh bapa hayang disampurnakeun kitu." Geus nyarita kitu mah leus weh padarga teh ngiles teu kanyahoan inditna. Saharita keneh anak padarga langsung nepungan Kang Haji lantaran amanat Kang Haji henteu kudu mikir 2 kali. Dibarung ku kaikhlasan pasasore Kang Haji miang ka kuburan dianteur ku baturna tiluan. Oro kaya anak brag teh hujan meninggal gebret cek nu sompral teh mah lir dikucurkeun ti langit mobil nu ditumpakan anak ge teu bisa tarik ngingatkeun kudu ngaliwatan jalan heureut anu geus pinuh ku cilencang lantaran mindeng eureun atuh datang ka kuburan teh geus liwat pukul 10 peuting.
Tengah peting keur sepi jempling Kang Haji lempang sorangan ngaliwatan tetenggara kuburan. Calana anu dipakena geus baseuh ku sesaci hujan dina dangdaunan nu kagasrik sabot lempang. Sendalna geus pinuh ku taneuh nu narapel bari setengah rampang rempeng lantaran poek. Barang tepi ka kuburan padarga, Kang Haji babacaan beri tungkul sakapeung tanggah bari ngusapkeun dampaleungeun kana beungeutna. Sabenerna lamun sekudu ngagugu kasihan mah Kang Haji ge geus kokompodan, geus meruringkak bulu punduk, malah bisa jadi geus ngabacir. Sabab didinya dina kuburan padarga Kang Haji kudu ngadenge sora nu ngalengis, hiji sora tinukeur nandangan kanyeri, sidik sora ti jero kuburan padarga anu kadengena mani asa nyereset kana hate wuwuh mata ketir. Gogueh Kang Haji nagog dina kuburan padarga tuluy babacaan deui anu dipungkas ku doa luyur jeung amanat padarga nyaeta hayang disampurnakeun tea. Berakah ti harita mah padarga teu kabejakeun marakayangan deui. Tamat cenah ya pamirsa. Kitu lalampahan padarga teh nya. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.